cipta karsana Gusti Nu Maha Suci anu moal pisah urang jeung alam kanyataan anu kakungkum urang tadi ku alam semesta. Nyatana lain Gusti Nu Maha Suci urang tadi ngawujudna Gusti tapi tinggal ieu nu caang murbengning alam zat Gusti Nu Maha Suci anu bingung urang pikeun nyebutna. Ngaliputan ngawengku kasakabeh kahirupan. Urang ulah ngan sakadar nyebatan jeung nyebutan, tapi kawajiban urang nganyatakeun, ngajalankeun, ngawujudkeun cipta karsana zat ning Gusti Nu Maha Suci. Tah ieu hiang kanyataanna. Hiang kanyataanna. Mugia ieu sing janten tungtunan kasadaya wargi-wargi di mana wae aya. Sampurasun.